Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kalayan bismillahirrohmanirrohim. Gelar upacara adat Paturai Tineng SMP Mahathir Karanganyar sejak dikawitan. Pangraksa para abdi-abdi seni sejak kuar laratan titis baris dini akhir. Sakiwari tujuh ngaliwat pajajaran pemangaian ulang Sampurasun karunun kayang Prabu Siliwangi Luhur bagi pajajaran Pangauban sewesiwi gelar ditakar Sunda ganye parkir wawangi pun sampun wangkunten nipar musim ibu terang alit alami bergening geran ikut berani apa payung kerabu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng moyeh ieu kasadayana. Kayak teh batu Pak Haji. Wa teh pohara bugahna. Ubagi wa teh kapamacenan tugas. Bade ngabagiakeun icu-icu gua nu bade diang ieu sakola SMP Mahathir Karanganyar angkatan 2025. Waduh deui Pak Haji kan. Rasaan ada yang poho naonnya ikat ayah sarung ayah tas oge ayah naonnya poho si bebek si ayah pemajikan gua lu baheno si kurang teangan di mana suka we ayah di dieu di ieu mah lain ieu mah geus pisan si kurang teangan dia nya kudu gareulit bisa di banyak guru-guru SMP Mahathir mah Abu, di mana di kau Abu? Abu, orang itu bukan wae, ayah dia ya, mau jemput Pak Irfan dulu itu, nah mau jemput Pak Irfan dari kagak pasti itu, aduh dah Pak Irfan kasih kan, jadi Abu deh lagi itu kasih kan, la ilaha illallah. Aduh dah lucu, pernah keren-keren, ditengok sekolah ini, makanya aduh ampun, ulah gitu abu, misalkan gitu, aduh kawat kumake, iya ditinggalkan, jangan doi, aku lupa iyo, payu gitu oke, la ilaha illallah, iya si abu, mereka pemerpisan ke Pak Irfan-nya, abu, iyo di dia yo, iya abu yo, kamana wae adu abu teh beneran tuh tinggali calon alumni SMP Mahathir ieu bagi ipapan kurang terus darungkul kudu aya nu karasep itu nya bakarelis ame lu surat data teh lantaran urang sisi dia eta sisi baru artinya wah sok ayo adu abu siapnya kemana heula ya abu urang kasih dulu lawe atuh sok siap duri kudu nuti kidul sok gerak pacul mang adu dipura siap wabil gini aduh kemana dia abu urang kaler ayo nama duri nuti kaler aduh sok resep karena paling gaya pihak sener lebih kaler dipura siap wabil gini. Aduh, Gusti Agung. Ayo kita baru kasih Abu. Kata Bapak Irfan yakin. Sok itu udah gak keluar Abu, sok. Juri itu di kulon. Aduh, ke Bapak galon beriman kalau dibuka siapa pun. Beres Abu ada masih sikate beres 70 genep hiji deui atuh kan itu aki kawetan malu pati degeus kolotnya juri nuti wetan keur ngadahan saketan hadapan ka rambutan ayo malendo kali bodan dibuka siapa aduh alhamdulillah ya beres cicilan saya ilahnya ya yang joget di aku teh pokoknya pematuran arisan yang keluar cerai teh sakatu dai makin gatuh wanita sosialita itu sosialita teh naon abu deui ada ke hati aya ngibling atuh ieu teh nya cik atuh balayagan papoekeun atuh laguna ya amun teh cara rangkeul huntu awahkeun da eta mulamu ari cara rangkeul huntu di dituna bakat hayang ngibling teh
sok atuh dah ada. Ada pemajikan aku menunggu itu aku. Melihat ada umat ada lagi aku. La ilaha illallah. Aku. Iya. Siapa saja jangan aku ya dia yo. Udah kamu lupakan tu. Yang ajakan dapat Irfan usul nak tu. Oh mana tu Pak Irfan masuk buru-buru nak ada dia cara ribetnya je kabur yo. Ada nomornya sampai nana upah bini coba kami handai. Aduh putri kamu. Nah, kamu dah gambar dulu video ayat kamu kencar, berkencar. Kencar kan itu. Ayat rupa-rupa si Abu. Mudah-mudahan dengan disandai pokoknya anu di dapat tapi handai gede bagus aduh Cok ajakan kita tak guru-guru lah sudah kejalan roket itu goyang jauh dia kusur lah itu so kok dia kalau yang kalinya saya mau aja nak orang itu lah kita rasa kusur lagi dah so dia nanya dia so kan iya ayo ayo aduh ilah ayo kusur aku nyuri sa kamu teh. Hei, Canario. Nuhun para naglawannya. Nuhun alhamdulillah niya para hunor kasihan. Nuhun ibu-ibu. Mudah-mudahan kita akan sambilnya. Ibu amun. Ibu amun. Pusor kalinya. Pusor. Kakak kalinya. Gai kalinya gai. Udah kerenengin aman bapak. Aduh kursi. Aduh nuhun bapak. Saweran anak yuk. Aduh nuhun. Aduh kursi kamu. Mama ayo kita adunya karek ajakan dapat Irfan usul tu. Ada
kamu udah kagak dulu video ayat gua mau bicara benar. Tidak kan itu. Yang baru-baru jauh. Katanya anu para gawe ada mulai sampai pokoknya anu di depan tapi ada ini di babu Kita
Gusti nang kayu wilujeng sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping wilujeng sumping bagaimana datang sumangari haturan gerakis nali wilujeng Beri tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan dari kelas 8. Untuk selanjutnya di sini ada tari Badaya. Selamat menyaksikan.
saestu ieu abdi siswa siswi ibu sareng bapak sejak nyangkakeun sungkeun pangbaktos tawis hormat tilawan ka ibu miwah bapak mugi pirsa nampi abdi nu ageng karumaosan ngaosir kalepatan salami nampi atikan karaos tanyaahna dina waktos ngawulang ilmu panemu di bapa miwah ti ibu bapak ibu dinten ieu abdi sumanggem dipayungeun bapa sareng ibu pun sakujur manah tiasa dibuka siang lambai ngarios asa sesa abdi ngapunten asa sesa kanggo ngalengkah abotku kasono abotku kanyaan abotku kadeudeung neteskeun katresna ngapi ngadidik taruang sanes kangen bapak ibu abdi sadaya ngaros yakin kaheman bapak kali ibu niku asih sareng kubu kanyaan anu taya hinggana bapak ibu abdi hapunten pikawit lebet dugi ka ayeuna lulus terus pasti seueur ngarepotkeun ka bapak seueur bisa ngeselkeun ka ibu meureun handeuh manah bapak bahan jenuh manah ibu ku abdi sadaya katampi kiwari abdi pasrah pak abdi ridho bu abdi ikhlas diomelan ayeuna abdi rela dicacapek we ieu kajengkel kageuleuh kakeuh bapak sareng ibu tibakeun ka abdi nyanggakeun sadaya-daya abdi pasrah hapunten pak hapunten bu hapunten kasadayana wilujeng paturai bapak wilujeng kantun ibu nyanggakeun sadaya-daya abdi pasrah Ya Allah, ngiran abdi sadaya mung doa ti bapak kali ibu hirup kumbuh ya singrau walatra
jeung ibu, tetapi sungkem hormat hidup Asep, gelis, tong melang, tong salepang, sadaya lepat hidup, tos bubar cupar di hampura, ku ibu miwah bapak. Junang tuh kamanggu, mugia apanjang aponju, gurat lamun ilmu panemu, singkat tanggih mutiara bagja, ajul bantang lain ku asimu, tapi ku ilmu anu linuhun. Kiwari nitih wanci mustari, ayeuna datang mangsana, geus tamat lalakon hidup, nyiar ilmu di dieu sakola. Bral gerang yang kasep, gelis, mugi laksana segala cita-cita hidup. Untuk adik-adik kelas 9, silakan berdiri dan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk ibu wali kelasnya sama bapak wali kelas,